al istiqomah bil lisan. 2 al istiqomah bil janan. 3 al istiqomah bin nafsi. Ayo pada. Orang yang terus istiqomah kumaha? Hiji istiqomah ku lisan. 2 istiqomah ku hate. 3 istiqomah ku diri ku awak. Kumaha cara istiqomah bil lisan? Al istiqomah bil lisan al mudawamatu ala kalimatis syahadah. Anu disebut istiqomah ku lisan dawamkeun ku urang kalimat syahadat. Kalimat syahadat teh kalimat perjanjian antara urang sareng Gusti Allah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sareng kalimat-kalimat anu saena. Nyata kalimatut thayyibah. Nyeunkeun urang zikir ka Allah, maca subhanallah, maca Allahu akbar, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, maca sholawat, kalimat syahadat sebatna. Maca Al-Qur'an kalimat sae eta teh dipudawamkeun urang dina lisan urang. Dawamna lisan jalmi nu istiqomah ku lisan nyata tiasa ngadawamkeun kana kalimat syahadat. Urang lisan urang dawamkeun salah sahiji amalan. Bade ngaoskeun sholawat, bade ngaoskeun zikir, bade ngaoskeun Al-Qur'an jeung rupa amal sanesna ku lisan urang. Gitu. Anu kadua istiqomahkeun ku anjeun istiqomah bil janan. Naon istiqomah bil janan teh? Istiqomah bil janan teh nyaeta istiqomah ku hate. Kumaha istiqomah ku hate teh? Al mudawamatu ala sidqil iradah. Dawamkeun ku anjeun teu aya hate goreng ka batur, sidqil iradah teh. Jadi ninggal batur teh sae we. Hate urang euy teu aya hate kotor. Ninggal jalmi soleh sae, ninggal jalmi awon sae. Teu aya dina hate urang ngewa ka batur. Ya. Ninggal jalmi jangkung sae, jalmi penek sae, jalmi pinter sae, jalmi bodoh sae, jalmi soleh sae, jalmi awon oge sae. Teu aya dina hate nyungkelik. Naon? Ngewa ka batur. Ibu di jalan ngalangkung ka jalmi anu sok di ruang rawing geuning nya. Terus ayeuna diantingan geuning kita calon neraka. Teu aya masalah kitu. Justru dina hatena kumaha? Gusti lungsurkeun hidayah ka eta jalmi. Kitu kan. Jalmi nu istiqomah dina naon dina hatena mah. Nalika jalmi masih kene teh kamaksiatan lain ngewa, langsung ceurik, Gusti abdi teu bisa dakwah ka janjina Gusti. Teu bisa ngomong Gusti. Tapi Gusti lungsurkeun hidayah. Nah dina hatena sidqil iradah. Jalmi nu istiqomah ku hatena mah tara nganggap goreng ka batur. Sae we. Teh jalmi makhluk Allah nu awon. Aya panyakit sae, kurang sehat sae gitu. Ieu usum corona kurangnya. Teu aya ka awon ieu nyalahkeun saha? Nyalahkeun ka jalmi henteu. Nya, ieu aya ka saya. Pas aya ka saya na sidqil iradah sabab hatena tos bersih. Ala sidqil iradah ngan istiqomahkeun kana naon? Ala sidqil iradah. Nu katilu al istiqomah bin nafsi. Istiqomah urang ku diri urang. Kumaha istiqomah ku diri teh? Nyaeta dawamkeun taat jeung ibadah. Dawam. Salat, tahajud, pamitiasa dawamkeun. Teu bisa tahajud atuh duha-duha. Teu bisa tahajud mah. Eta nyata duha ge sok capek mama. Rusuh atuh salat qobliyah ibadah. Itu mana nu urang pilih nu samampu urang we. Entong nurutan kiai jeung ajengan mah katurutan urang mah samampu urang we. La taat wal ibadah. Fattaqullah mastata'tum. Takwa anjeun ka Gusti Allah samampu urang. Ulah nurutan kiai. Mun tiasa mah turutan, tapi rada moal tiasa katurutan samampu urang we. Karena turutan urang. Al mustaqamah bin nafsi. Eta nu sadayana lamun tos kumpul lisan urang istiqomah, hate urang istiqomah, nafsu urang istiqomah, eta disebatna al istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah model kitu leuwih hade timbatan 1000 karomah. Jadi urang tong aneh lamun aya khariqul adah tiba pada jami tong aneh. Lamun aya khariqul adah ti para aulia Allah tong aneh. Justru nu anehna kumaha? Eta kumaha para wali bisa ibadah kitu nya. Eta kumaha para wali bisa panceng ngajakan agama Islam. Eta nu kedan apa? Hayang ditularkeun ka abdi